A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha lan den makruhakeun li imamin kedua imam. Apa takhsisu nafsihi nang tuakeun awake imam biduain kalawan ngadua. Ai bidu'ail kunuti tegese kalawan doa ne kunut linahyi karena den cegah antakhsis fi nafsihi saking nang tuakeun awake imam bidu'ai kalawan ngadua. Fayaqulu mangka bakal ngandika sapa limamu imam ihdina ing lapad ihdina wa amalan barang utipa kang den atapakeun ya ma alaihi ngatasé ihdina bilabdil jami nganggo kalawan lapad jama wa qadiyatuhu lan utawi neterapine ya nahyu iku anasa irol adiyati satune sakakarine piro-piro doa iku kazalika kaya mangkono-mangkono makruh. Wa yatayanu lan narima tangtu opo hamluhu gawane ya nahyu alama ingatase barang lam yarid kang ora nono kawari dia emma anhu saking Kangjeng Nabi sallallahu wa huwa lan utawi Kangjeng Nabi iku imamun dadi imam bilabdil ifrad kalawan nganggo lapad mufrad wa walan utawi ya doa warid wa walan utawi ya doa warid iku kasiratun akeh iku kasirun kang akeh. Kolangan dika sapa ba'dul hufad satengahe ahli hadis ana ada iya tahu satuhune piro-piro duane Kangjeng Nabi kullaha tegese sakabeh adiyah iku bilabdil ifrad kalawan nganggo lapad mufrad wa min samala saking kono-kono adiyah jaraus ngaberjalanakeun sapa baduhum setengah ulama alakhtisosil jam'i ing atase nang tuakeun jama' bil kunuti kalawan kunut wasabiu halan utawi kang kaping pitune ya arkan iku sujudun sujud marotaini hale rong balenan kula rokaatin indam saban-saban rokaat ala gairi mahmulin ing atase ora nono kang den tanggung lahu kedua ya si uwong wa intaharoka sanajan narima usik ya guer mahmul biharokatihi kalawan barobah ya si uwong walau nahwa saririn sanajan iku upamane ranjang ya taharoku kang narima robah ya nahwi biharkati kalawan robah ya si wong li'anahu karena satu ya nahwi gitu iku laisa oranono ya nahwi iku bimahmulin kalawan kang den gawa lahu kedua ya si wong falaya duru mangka ora nono bahaya opo asujudu sujud alaihi ing atase nahwi kama ida sajada kaya oleh tatkala sujud ya si wong ala mahmulin ing atase kang den gawa lam yataharrak kang ora narima barobah ya mahmul biharokatihi kalawan barobah ya si wong katorpin kaya tungtung min ridaihi saking solendange ya si wong at-tawili kang dawa wa haraja bi qauli ala ghairi mahmulin hartosna wallahu a'lam.
cekamari nyaritakeun masalah kunut pikeun kasih imama disunatkeun maca kunut teh kedah tarik sunat. Lamun kasih makmum mah disunatkeun tarik teh nyata maca amin. Maca amin disunatkeun. Ayeuna jengan kumaha lamun si imam kunut ngadua teh pikeun diri pribadina egois sorangan Allahumma hdini padahal lobaan ngamamu maca teh Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawal kitu padahal berjamaah lobaan kumata lamun kitu ceuk jadi wakuriha di hukuman makruh li imamin pikeun kasih imam naon tahsisun nafsihi biduain nangtukeun bikeun diri pribadina ketika ngadu makruh teu meunang koreot jadi imam itu batu lobaan biduain itu ketika ngadua makruh. Naon margina pangna dimakruhkeun linahi karena aya panyegah antasisi nafsi bidua ketika nangtukeun khusus pikeun diri pribadina ketika ngadu dilarang. Tekenging egois atuh. Siapa hayang diaminan hari tahun pikeun diri pribadi nah eta makruh disebutna. Bedana seperti kieu bedana seperti kieu dukung atuh urang dukung ari tempo batur aya perlu minta dukungan ka urang ku urang teu didukung ari urang mah hayang didukung ku batur tempo urang mung daek ngadukung ka batur sarua jeung kitu bedana hayang ditulungan ku urang hayang ditulungan ku batur tempo batur minta tulung urang tara daek nulungan sarua bedana seperti kitu makruh kikituan keur ibadah teh lamun tina luar ibadah mah kikituan teh lain makruh pi omongeun kedah kumaha tuh ketika berjamaah mah payaqulul al imamu taprena kedah ngucap si imam teh Allahumma dina bilap dia jami nganggo lafaz jama da sabab lobaan hartina ngaran berjamaah mah teu kudu lobaan imam hiji makmum hiji sami eta ge kedah nganggo lafaz jama. Itu Allahumma dina we sanajan duaan ge makmumna sorangan imamna hiji duaan itu tetep be Allahumma dina sabab beda antara jama ceuk fikih jeung jama ceuk ilmu alat ari jama ceuk fikih mah duaan oge jama ai ceuk ilmu alat mah duaan mah lain jama tetapi tas niya bi alifir fa ilmu sanawa ida bi mudmarin mudapanu wa taluful yafi jami'ihal jaran wa nasban badapatin qad dupi eta teh di hukuman makruh ketika ngadua pikeun diri pribadi tina kunut nazilah hungkul atanapi semua doa wa qadiyatuhu penerapan dilarang anasa irol adiyah kadzalik pokona mah saantero ngadua ketika dihusus pikeun diri pribadi mah jatuh hukumna makruh
seperti naon teh disebutna ketika ngadua hari Jumat. Ketika ngadua hari Jumat, Allahumma agnini bihalalika anharo mika wa agnini bipadlika aman siwak. Ai lobaan Allahumma agnini bihala lika anharo mika wa agnina bipadlika aman siwak. Nah itu tapi kan lobaan doa anu perlu dibaca jama. Coba kecuali lamun kieu hartina mata kalau sing hidang misalkan sok aya wiridan geuning. Wiridan seperti wiridan tawasulnya kieu geuningan. Wiridan tawasul nanti seperti anu eta teh kumaha teh Allahumma salimni wa salim mamai wa padni wa fad mamai wa baligni wa balik. Allahumma salimni wa salim mamai wa padni wa fad wa baligni wa balik. Kaeta pikeun sorangan tah ari keur wiridan kitu mah keur tawasul usahakeun kabeh maca kitu sabab ijazahna ti dituna Allahumma salimni. Ari ngaran ijazah mah teu meunang diganti Allahumma salimna kecuali lamun guruna nganjurkeun kieu dak ade lamun sorangan ma Allahumma salimni, lamun berjamaah jeung batur ma Allahumma salimna. Henteu kitu guruna Allahumma salimni geus salimni berarti usahakeun si mustami anu ngiluan kana tawasul ngiluan maca. Lamun teu maca moal kabagian Allahumma salimni. Moal salamat nya kan ngadua menta kasalamatan. Allahumma salimni wa salim mamai. Muga Gusti nyalametkeun ka abdi. Wa salim mamai jeung nyalametkeun Gusti mamai kana perkara anu barang sareng abdi. Jinaon rupa abdina salamet, perkara anu deukeut jeung abdina ge salamet kitu. Manta disalametkeun. Itu tak usahakeun. Di mana berjamaah kitu ngiluan maca, lamun teu maca nya mah kabagian.